Daria kudu kumaha ieu teh samaruk teu jangar kudu luyu jeung skenario kitab Pustaka Daria mangsa harita kaula anu kasawarga jadi papatong mas atau jadi cak-cak mas ya marukana kapan kitab Pustaka Daria parantos nuduhkeun yen Bratayuda teu lesot tina kitab Pustaka Daria eta si A kudu lawanna si A sabab si A anu baheulana bakal kieu eta geuning kapan sakitu riweuh da upami kaula bukakan sabadi kitukeun mangga kantun laporan ka para juata para sangat juata para lumo-luman teh bayar-bayar dah lar mangga mana bade ku Kakang Semar mangga sabi nawa seri koneng gitu mesem we manguping teu apa ka Pustaka Daria dewek teh teu urusan jeung pustaka wa manteu jadi teh geus tepat parantos wancingna Gatot Kacakra dipajang teh hitung-hitung mancing maung dina jero buah da eta ai kitu mah dewek mah bisi salahan gitu santai nya bisi melengkung ke ai silaing geus bener mah teu naon dewek kapan dewek meureun kasalahkeun silaing salah mah dewek beureun ngululugan jeung silaing di dieu tuh lalawaran da ka babawa hampura euy sakali deui hampura sok jalankeun deui tugas silaing salah ditengor bae Cinarada datang di kitu tak bae ay sokeun da kumaha amal perbuatan lain tah kitu eta geuning galira parantos ulingan dewek teh jalankeun deui sok mumpung bisi katingali ku barudak deui sok aya dewek jalingan kayun katiuping anginan cerah luruhing puspita luruhing puspita kongastu maduking rama mesum garji teng asmara sigra dateng kang kawinarni gentus kang wintur sita ya iki kacarios dipamingir ieu Tegal Kurusetra dah lah di satu kangeunana nyaeta kemah pasangrahan Randua Kakang ya iki Raden Gatot Kaca anu kaparcanten janten Senopati Agung Dina Iwengi memang kawilang aneh mutaya papadan jelaran perang wengi diantawis perang-perang sangesta di lumangsung ngaderna Bratayuda sadayana para Kurawa usang kunidaya anu diwidian kanggo perang jelaran daya pangalaman anu tangtos upami Kurawa perang dina wengi-wengi nanging jalanan kitu dihadangnya di ayunan kurang-kurang Panawa dah eta ngajelguna jantena ngajadina Gatot Kaca janten Senopati Agung ya iki Lajeng Raden Gatot Kaca tatang-tatang nyiapkeun sadaya alat-alat perang sareng nyiapkeun wadya-bala tentara memang ieu nu diantos-antos ti kapungkur ku Raden Gatot Kaca sapa medalipun Raden Gatot Kaca katingali wanci setingaling pada mulan satria pringgandani sampurna maing purnamani
sasingayun sinawang samyasa pratandai loking bawa nitur endawun kenipun semiring angin kumbang gawe bunga ati sang maruta sinemat iwarana papan kari tulis dada antal kana bumi belut puluhan orang jam-jangan lagi biar gara kau alah muasungkannya bebela rajan hancur jadi lebu nyawa kadiekeun kasalamatan kadiekeun bener jeung adil saya
Iri kata sang Gatot Kacawi yang mana keriasan Bratasena ing Bratasena Raden Gatot Kaca sakunduripun saking pangkonan si Mahaprabu Batara Kresna anu ayeuna janten Senopati Agung ti pihak Andawa engal angrak busana sang sarwat simat lan sang saraka prajuritan busanane Raden Gatot Kaca burung susung 3 suping mas-mas kanaga Gunung Basurengpati gelumping kasina piturang kasanggaing Prabu Kancing Glung Kancana Reneka Galudra Mungkur cintung tali hudawala hulur nagaranya kampus sutra sehingga wilis Reneka alasan panyingsat Cindewilis lancingan Cindewiru uncal wasra uncal kancana ngagem kerean takusuma watake ora anak beraja ingkang tumama caping Basunanda was watake was wancina wanci tengah cat ketinggal boten cat ketinggal wonten panas tan kepanasan udan wonten tan kaudanan ngagem arumpah madu kacarma watake bisa mabur tanpa lar cangcut tetaliwanda cangcut hartosipun wonga cincin wanda ngabau bedakan heng serap yama nakpak bau nejrak bumi kadiahana long malah satu matang gegan namiyati
Dumugi wonten ing Danur Paksi, Danur hartos kaluhur, taksi manuk ibarat manuk nuker ngeber-ngeberkeun jangjang di awang-awang. Loncat langkung luhur. Dumugi wonten ing Hantalam Hantai Kumega lamu orang kaltika lapat-lapat dok duwe pun alon-alonan lid daratan sinem hing mega bulusan kapurit sangka tinggal boten sat ketingal kebiaring busana kasawat ingwas karakat dia kilat sasisiri Raden digatot kacanipun Joko Jodoh mega jeruk menor mega malang bontan-bontan sasri tadi dewa wani pancarkan kali kang satunggal hani pecut kiri barat bata-bato kulukan angin nawi segara
awak tur linuting matang pinanjak suci kemah pipitu sapi ning wengi lajeng Raden Gatot kaca nyirep nyaeta abdi sedekah kacarios nyaeta dipaminggir Kurusetra anu temahna di satu kangenana kemah bulu kapitu seraja-raja anu simpatisan ngarojong mata napi ngadukung nyaeta ka negara amarta nyaeta ka pihak Kurawa raja-raja ngempelkeun wadia balan ngempelkeun sasak ngantos santang ngaraperan anu ngiring ngaluluguan saha bisa gedengeunana dipati karna salaku Senopati Agung Pranyata Prabu Gajah Surati ti nagara Pager tah eta leus anu disarangan ku Prabu Lempu Saka di nagara Pager Matangan empak merbayak sangempekeun wadya kot puta kepapakan dia bendrong alatria Sangka nyari pikir
baraya bangsa buta pamilih batur resepsi awan cina ayeuna unek-unek kurang budalkeun ka urang-urang waktuna ayeuna Malespati loba negara-negara anu kanyerian jeung aing resep ka urang-urang Kurawa malah urang negara kaula sok dibere bantuan sok dipasok kadaharan jeung sajabana ya jeung sabenerna kula resep peperangan samodel kieu resep aing aman model kitu teu rame jadi kauntungan ayana perang keur manehna lamun teh ayeuna tulus perang anu jadi Senopati Agung nyata di Patikara dah nya bisa diandalkeun ngeunah pisan lamun Malespati kanyerian kula ada wancina yeuna lamun teh mah kaula Malespati teh ngeunah pisan ieu sudi rasa ningati lamun kaula kudu meruhkeun pati keur Pandawa ari sabar kaula nyeri hati kurang Pandawa kajen ancur tutumpuran jeung tibatan kaula tetulus perang kajen hancur tutup iya aing ngalaku sia kalah malolor nya asa dipepene atuh coba raja nu sajana beta karumpul di dia kumpul jang ale apa modal dia? Sahabat tuh rambut sopir paksa wah lah raja-raja nu sajana ulah kumpul itu. Alah, kumpulkeun jang arek kayaknya baraya. Siapa modal teh? Duh, sopo batu. Prabu Lembu Saka ti negara Pager Watangan teh. Yoi. Hidup.
Aya naon ngareret jangan deh. Juga hanya biru. Lain abi kada kabitan gerakan gitu mah. Wancinul mustari ninggang mangsa nuntak. Ai kitu kumaha? Fungsi aing harita kasa nyeri hate kurang-kurang pandawa. Nya kanya nyerian atuh dah harita teh. Ieu bangsana aing balitungan sia. Ayeuna waktuna kanya Ieu ngalubar. balan-balan hijikeun ni kawehe lah. Ah nyanya. Urang sarang negara. Doh, Urang-urang Pandawa sina ancur lebur papada. Wah. kurang gempur kayaknya guru. Di mana ya Abi? Artis ieu masih kan nama ieu. Ada yang kumujang wae naon. Di mana dia urang teh euy? Kapan di Taman Budaya? Di Taman Budaya heuh. Nya. Geus heubeul ieu urang teu manggung di dieu heuh. Ah. Ya, ayeuna Baheula mun teu salaman tahun salapan di dieu teh. alanya kesebel guru atuh. Sakarak deui ayeuna heuh. Idanya menisono atuh dah. Tak ada di dieu mah lolobana teh bajigoran wayang tara aing geus. Nya. Kede mah tuh cing wayang urang papai dari Jawa Barat teh seueur dalang-dalang. Iya, Papa Isa. Resepan di dieu teh kete jadi rutin, lamun rutin mah geus jadi nyaho deui. Oh lian ti RRI teh anu sok magelarkeun wayang golek teh di Taman Budaya. Pan urang teh jadi padaudegan ka dieu mah. Ngeuduh. Omo di lamun cenah nu jauh rada mahal atawa ongkos itu ieuna di Bandung urang papai dalang-dalang heueuh. Ya. Siareun Deket RRI atau Oh, TVRI. mau gawe bareng jeung RRI Bandung. Ya, matanya. Tuh, pan sambil menyelam minum biar ada teh ngaran Air. Yeho, urang teh. Dah. Aduh. Naon? Selamat malam, Profesor Madoka. Ya. Urang Jepang haat kana wayang goleknya era-era aing. Eta cacakan urang Jepang. Anu kagungan maksana teh urang Jepang ieu Ya, teh. ieu teh Keur penelitian komik wayang. boga vokal teh marukana. Ulah lalawora teuing sia urang Jepang mah taliti. Nya, mikanya kana budaya. Aya urang Jepang nu kana ditu urang deungeun mah hararaat. Kamu Urang mulai di are-are. Aya urangna kitu teh ya urang nyata kalangan luli. anu mawi ieu gawe bareng. Kumaha tah? Nyaeta di Sputpar Provinsi Ngalangkungan Taman Budaya Bener. nembe siang panunung ka dieu heueuh. Ka dieu hadir. Sugan aing ke ku panunung mah ieu kesenian teh langkung ngaronjat anu aya di Jawa Barat teh heueuh. Kan tenan langkung nanjeur bulan. Bener. Jeung sugan uing mangan saukur pionir wungkul. Nah kumaha? Di dieu teh heuh urang tuluikeun ku dalang-dalang sejenna. Ya, itu ngabibitan we urang. Ngabibitan genah pan di dieu komo malam minggu sok loba anu sararumping ka dieu nu ngadon bobogohan mah. Lolobana.
Nyata ge nu boga ka bogoh deui. Bogo aing model. Nu henteu mah nya kitu teh model uing pan. Aing model tukang demu. Model uing jelema goreng batut kieu boga ka bogoh ti mana hordeng. Di manaeun ku aya nu. Tapi dipikir-pikir mending jadi jelema goreng euy. Nah kumaha? Jelema goreng mah konsisten beda jeung jelema kasep. Beda. Jelema kasep mah teu konsisten. Kumaha? Hayang dicirikeun. Nya buktikeun. Jelema goreng mah konsisten mun ayeuna goreng nepi ka kolot teh goreng terus. Nepi ka aki-aki ge goreng. Nepi ka aki-aki ge goreng ngandung hati konsisten teh urang mah. Pangkuh. Kana pamandegan ka gorenganna. Jelema kasep mah teh konsisten enak kasep geus kolot rareot. Ya. Jadi goreng teu konsisten ngaranna nu kitu. Kaituna pikun. Model uing kieu beungeut ramijud kieu uing mah ngaca wae aing ge ngagorowok sieun. Nyanya atuh. Dak di mah uing mah eueuh kaca. Moal ngajangarieun teh. Sieun. Sekali ngaca geuning Di imah pamajikannya lumayan gitu oge goreng-goreng oge bogoheun ka uing. Is kitu oge ha. Yeh, kade. Mentak neangan pamajikan mah sabenerna teu kudu nu geulis. Nah, Nya teu kudu atuh pamiarsa. cing buktikeun kumaha. Nya ayeuna mah lamun nu geulis mah pan babari bosen sebab orang pintar sudah menyatakan bahwa cantik itu membosankan. Oh nya, memangnya. Lamun nu geulis mah make lipen saeutik, diwedak, ditiung saeutik geulis, geus bosen. Geus sasamet geulis we. Semet nepi ka geulis. Mun nu goreng mah moal bosen-bosen. Nah kumaha cing? Hayang dibuktikeun tuh pamajikan uing goreng teu bosen nepi ka ayeuna. Nah kumaha? Pamajikan diwedak goreng. Goreng. Pamajikan make tiung. Make tiung. Jika nangka make koroso teh goreng. Dandanan deui. Pamajikan di makeover. Nepi ka bariru bararengep jiga meunang neungeulan goreng patut. Make legging pamajikan Allah bitisna jiga jarami buru. Goreng teu bosen teu. Ngan lila-lila mah aing teh mikir pamajikan aing gira geulisna. Nepi ka kumaha tuh? Konsisten goreng. Maka sayangilah selingkuhanmu wahai. Ditakeun selingkuhan bakal barakatah sadeuri siapa. Terlalu masa. Komo tukang peki. Nuhun ieu ka Profesor Madoka ieu ti Osaka. Dah, lers. Pernah 2006 uing teh ka Osaka ti heula ngawayang 2 kali di ditu. Eta teh paingan atuh loba barayana. Make bahasa Jepang sagala balik di Korea hari teh. Nya. Wah. Ngan hari teh mah Profesor Madokana teu nyampeurkeun can wauheun ka uing. Ayeuna mah geus wauheun nyawer sagala tadi borang oge. Boros. Acan ayeuna. Nuhun ieu ka Yayasan Tikar Budaya Pak Endo. Dah. Nuhun haat pisan kana kesenian teh. Lers. Bapak Toto Amsar. Sepuh urang sadayana. Ieu sobat-sobat uing di kadarieu. Alah, ieu baratak geuning di Kolot uing ka dieu Bahujang Muhtar ieu. Di Karawang manehna mah ka dieu. Ngajakeun. Kuat. Talang Ali. Karawang mah kitu lagamna teh. Nah kumaha? Urang Karawang mah komo nini-ninina lamun aya tentara make truk teh. Ulah itu aya sentara 2 sentruk. Arek bentengur, Bertempur. warawasan taja arek nembok. Senjata rek nembak. Itu tingali dina etana, dina bebeurna eta, dina sabukna. Uluh, baruleun mawarak marawa gerhana. Granat. Ya di Karawang mah kitu nini apa nyebut bandrek ke dansek pan itu. Nyebut polisi jadi lisi. Nyebut polisi itu aya lisi. Irigasi ragasi. Sendok ya teh. Irigasi ragasi da eta. Aduh, dalang-dalang muda kadarieu deui heuh. Saha wae Kumplit. Dalang Ali aya deui. aya Dalang Dede Chandra. Dalang Adede Chandra deui ka dieu. Dadan aya Kang Dadan. Aduh, heuh syukur ya. Kang Oga oge aya.
Cep Oga. Aya. Cep Hedi ke dieu. Aya. Uluh. Calon-calon dalang matia. Iya, dalang dika naon teh aya. Aya. Ai ti dalang calung kadarian teu. Aya. Pak Ocim naon teh padalang Ocim aya. Ya, sumpi. Aduh. Di Lemang ti sadulur aya deh sisingan. Hadir. Heeh, engke deui mah sisingan teh panganggo kakawen ge mah nya suka teh. Nu gaya ke katampi kagegelanana ti Lemang sakarung ka dieu. Aya geuning tadi. Indo Sobat Wing ti Unpad aya. Aya. Sampon saraya. Di Lises Unpad aya. Aya. Kumplit pula. Di Pikom aya. Di STSI ge seueur pula. Kang Samson dosen di aya. Aya. Di STSI ye Pak Caca aya. Aya. Pak Caca Sopani. Aya, sumpi. Di SMK. Sareng garwana lungguh teh aya garwa namanya Pak Caca teh. Ya, lain ibahana ageung. Eta ukur resepna teh. Ih rikip maneh naon. Beda jeung urang-urang. Ayo urang mah. Kang Adit Runa aya. Ari Duk. Si Ari Calo Heror aya. Iman Jimot ge aya. Di SMK ieu ge aya. Guruna hayang kasebut pananang meureun sebut. Paling ge aya paling. Aya gararium ti UPT aya ti UPT. Aya. Adik galon. Aduh, ampun dong syukur ah. Jojo Mena Karaya. Aduh. Abah grup aya. Weh, si eta mah kadang ngalonyeng nanti. Gitu. Ada. Talang obing ya. Nyadiri masing cari ngaji masing ngeling barang penting masing ngeling barang penting ulah kamang ulah kacong-jonan teuing salira kadang diapi mun wayang mah mun wayang pirang wayang Saha pakosi? Eta tingali bulu panon nepi ka Rada panjang. hot kigalna euy. Alah, agul pakosi. Nu ngeuyeumeuh gitu. Ya, urang mah tong baleuy-baleuy ya. Tuh. mun hayang piraku hayang tadi aku aja Di mana wes? Beda bagi sama eta Inti. Punya.
Naon tuluy ngacongke. Ada dia gitu mah. Alah nya kararungkul baraya-baraya. Si Haji ka dia si Haji. Si Haji aya eta katemong ini. Dia kurang rada hiburan. Ya, kadi urang ngahaneut Haji. Minani sareng abada lucu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah wasana bismillah wabil haji rasulillah wa kulli mujahidillah di akhir bariyah. Muga kapukoh jauh mentas laut mengkun lamun apel teu bingung coba halau dan telepon. Para layan sepong Uring di pulau Jawa mengenah pulau Sumatera. Lamun malam mingguan mojo pria SMS-an ngejerit marah-marahan kalahkeun bola sorangan gunung marah-marah hari hate mah da cinta banget moceak marah-marah kewasaan dari macenah beridong pulana Madonna uring teu kiat ngabayangkeun rek maju geuning amot rek mundur beuki amot maju mundur ekor tulang kuring diremut patung. Jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi dirangsukan kabaya nambihan sayana dan dosa sederhana mojang priangan pun disangkul ayun pun disingjang jangan pun diherong deno mojang priangan. Jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati mojang priangan. Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati mojang priangan.
lagu naon Aing anu lagu tadi? naon eta teh? Disambung-sambung. Aing teh nyaho. Paingan beli teu puguh di Bandungan. Geuning teu nyaho. Oh nya lieur naon anu nyalalang kurung dina otak aing mah sebutkeun. Anu sagala dibabar. Kita mau dipanjang-panjangkeun nu penting mah nya ngeunah-ngeuneh kana jeung. Alah, nu penting mah kahibur we. Ngeunaheun teu. Nya eta cek sia nu ngadengekeun. Cingan kumaha panangan. Nanyakeun ka aing sia. Heuh eta lagu teh ulah dikitu-kitu asal ngeunah. Tuh. Nah, asal loba. Jieun euy gelo sia teh make topi haji sia teh naon teh. Jiga nu geus ka haji we sia teh. Marukan gampang meureun make. Teu meunang aing make topi haji. Nya meunang wae. Aing nu make topi haji sia nu riweuh. Aman mah Aing atuh. ada teu ngarugikeun. Heuh da sia teh jan ka haji, jan ka haji rek geus ka haji oge nya kumaha aing atuh. Teu ngarti aing ada. Ada moal karugian. Sia mah aneh aing mah. Sia mah da jelema teh mereka doang kitu sia mah bedegong. Euras teh asulu. Aing make topi haji sia nu riweuh sarua jeung ucing pasea sia nu eungap. Nya ucing nu paseana sia nu riweuhna. Teu ngarti aing mah da. Ngageringan hate sorangan. Geuningan teh mah aing nya atuh geus ka haji atawa encat teu ngarugikeun sia ieu barina oge. Jorek mah sia. Emangnya gue pikirin. Eta ulah gagaro di mana wae teh sia teh. Coba bieu ka topi haji ayeuna kana gagaro. Lain eta dihareupeun sawae meureun mah. Eta teh sia teh atuh gagaro teh cinga teh nu balik atuh. Oh, Manya aya gagaro balik goblok sia teh. Lain kudu sopan we atuh Bebas gagaro mah di mana wae. Oh gagaro teh ulah di mana wae, manya atuhna di dieu sia teh. Aing atuh di dieu kudu gagaro katarang sia. Banyak kudu gagaro kana palang dada moal. Leungeun aing mah bahagur, aing atuh di dieu gagarona kajang keur sare ge pas. Sugan aing keur hees atuh terus gagaro kasirah tukang beca dah. Tante. Sugan gagaro ka indung budak. Nya goblokna teh sia mah da eta gagaro teh sia teh nu sopan atuh gagaro teh. Oh, mana ya gagaro sopan sia teh. Ah, eueuh teh ditun. Nya gagaro mah kieu atuh. Di mana-mana ge lumrah we kitu. Nya geus atuh gagaro teh sia teh. Oh. Aya hayang keneh belagu. Lu atul sorangan. Nya hayang keneh dieureunkeun. Nah, Nikmat gagaro. Coba eta kalah tutuluh ya nya ngeunaheun goblok sia teh. kalah ngajakeun. Nya bisik mungkusnya nya ku sia teh garowan aing. Panganyangkeun kayaknya. Geus sapangagarawankeun ku sia ku aing diburuhan sajam 5.000 mah. Isa kira kitu nya. Yang paling nya beres saja meureun ka itu teh ngabayabah aing teh. Kayaknya tuh. Emang teu bulacakan. Eta sia gagara teh moal eureun sia teh. Nya aing atuh sia teh komun aing mah rada budug saeutik. Nya Nu budug teh apa nih garwan teh kalah ngalimat ngeun. kalah beuki renyem ka itu. Beuki di garo teh beuki atul beuki penasaran sia teh. Asana ditonjok sia ku aing, asana diteungel ku aing. Gelut jadi hayu aing mah. Sieun aing ku sia. Sok Perang kayaknya. duel jeung aing sok. Di mana gelutna? Kaluarkeun badog sia naon? Ngan sia eran teh sia gelut jeung aing lantaran ateul aing. Gara-gara eta lu kitu so. Hayu wae mah gelut hayu. Ngan sia eran teh gelut jeung aing nepi ka bolo-boron getih naon teh nepi ka galungan lantaran ateul aing. Mikir atuh. Teu pirang. Dibawa ke pengadilan. Hayu ka pengadilan oge. Sok kayaknya. Oh. Ke pengadilan jadi aing mah teu sieun. Pengacara maneh sok panghebatna ku maneh. Nya Bawa. Ngan aing mah era engke di pengadilan. Pak dina dipariksa nang. Era naon? Apa di pengadilan mah kudu disebutkeun sia. Ada kudu jelas sa di dinya mah. Pengadilan mah kamari oge pan aya nu merkosa nepi ka ngelepok pingsan. Nya kumaha? Nah pingsan kunaon? Nya alat paragi merkosana kudu disita ku negara. Nya pan disita eta teh. Anu dipake ngaruksakeun teh. Kabayangkeun sok. Kudu disita ku negara mah kudu dilesotkeun. Nya atuh. Mun dilesotkeun sih ditempelkeunana deui sih teh. Moal bisa diterapkeun deui. Nah si ieu masih ontohot memimilu wae kemana ge. Sugan kaundangan mah disimpen heula dah henteu. Teu ngingit. Mimilu we. Aya nu seutik rada herang-herang seutik gituan. Kakarak si eta mah nyari. Nu gituan teh naon? Api-api sia goblok. Nah, kawan
pasti Nani ngerasa rumah tadi tuh ikut. Lain eta di pengadilan kumaha heuh era pengadilan mah kudu otentik. nya kudu jelas. Kudu jelas. Sebutkeun satu Namun urang teh kudu ada apa nih Pak Haji? Begini Pak, gara-gara saya atul kanyut tuh. kan era. Da ulah disumput-sumput atuh dinya mah. Ulah disebutkeun atuh mun nya atul anu. Teu meunang. Gara-gara abdi atul anu Pak. Coba nanyakeun deui hakim teh anu naon jang? Jelas tenang. Kudu jelas. Kudu jentre eta mah. Lalawora sih teh. Lain siti ulah lalawora ngomong ti siti juga nunggeus ka haji naon teh ah. Padahal itu urusan. Jadi incan ka haji maneh teh. Aduh. Ini teu percayanya ka Bang. Geus ka hajina maneh teh. Nya incan atuh goblok sih teh. Segelo aing mah ampun. Geus ka itu teh aing mah. Geus atuh namanya kudu. Bisa bahasana? Bahasa naon aing jangan ditanya. Jerman jangan ditanya aing. Prancis jangan ditanya. Bisa teh teh. Pangna jangan ditanya teh teu becus aing teh. Ayo nanya. Ulah jangan. Nyakeun. Lain eta maneh bahasa Arabna bisa. Bahasa Belanda aing bisa. Cius? Iya dong. Cigu mah bahasa Belanda, Bro. Cing bro kayaknya. Hoya bendames inherent. Desingen disang di sigmet di betuh. Two in the black the nagen kerot in the pet di sampla perahu denem detu. Pokoknya bahasa Belanda belentak beletuk gitu belegu. Jika belum jagong siapa? Bahasa Belanda nu asli. Aya hartina nya aya. Nyanya. Mau pati-pati diomongkeun eueuh hartina. Naon hartina tah? Hoya bendames inherent. Wilujeng wengi ibu-ibu sareng bapak-bapak. Tuh sakitu munalna eta. Disingen disang di sigmet di beteuh. Di dieu aya sampe anu disiksik make bedog. Tah eta. Mimitina ta. Two in the black ditutup make jublek. Deui ditutup teh peri. Teu denageun diteueulkeun kana talenan. Krot in the pes dikeureut make pesok dicampur peraut dicampuran kalah pakolot denem detuk ngaranna teh gegetuk. Tuh gegetuk teh. Kepira atuh. Belagu sia mah. Bahasa Arab. Bahasa Arab mah komo siapa ponya. Geus jadi cocoa. Bahasa Arabna siswi tilmidun siswa tilmidatun imah bayatun panto babun bilik jidarun baturna mih bihun. Tuh asal hun we da bener. Bener. Papan tulis maktabun meja tulis saburotun nuruktuk mudun. Mudun. Asal Ngasal aya unan beres. saya tunan we. Saya tak burung percaya. Bener hebat maneh euy. Nya. Cing maneh bisa kuro teh sok ieu nya ho pasantrenan aing mah. Atuh keur naon salila-lila masan. Salila-lila mah santren teh pirak mah tapakna. Bisa kuro? Masa gana bisa. Timimiti aing kuro nepi ka main musik nepi ka main karet aing mah bisa. Atuh Bisa maneh teh? Cius. gede ciu. Cing aya nyahoy. Nyaho tuh tangud heula heuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tembalan atuh sia teh. Kalah molohok. Aku maneh malanana. Astagfirullahaladzim. Lain agama Islam saya eta mah meureun. Allah gitu. Tuh Mau calangap. kalah kitu. Heuh sok jadilah. Lain jadi tembalan, lain tembalan lain make jadi sia teh. Alo. Beres teh jadi, lain gitu. Balikan deui ah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
hari tahun jeung bismillah alus ya beleguk nyaing apana karak alip-alipan sih teh uyuhan intro alus ya kayak itu nanti tumak pangpak bang nah hatelem intro mah wah bulat deuli cing maneh eta nu sejen bisa eta deui teh maneh naon maneh naon cing pengalaman boga tarucing atawa naon teh ti Arab naon oleh-oleh ti Arab teh oleh-oleh da teu boga duit aing mah harita aya ti onta kantongannya dikeresekan ku aing naon we daraja terus di imah teh majarkeun teh cenah korma nabi sidik ti onta dibagikeun ka tetangga ku aing harakan da nyaho ti Arab percaya maneh ngahakan era aing tetangga ngahakan ti onta aing henteu geduh cigan eta boga eta daun di ti Arab maneh tarucing mah boga urang menang ti Arab naon tak naon sababna keuyeub leumpangna ngigir nah eta tarucing anjir ieu ti Arab jero ieu heuh keuyeub kapiting heuh nya naon sababna ngigir leumpangna sabab sukuna aya genep sukuna teu lain panona sabab panona ge digigir nya teu panona di tengah sih dia tapi ngigir leumpangna teh naon cing sabab warnana manehna mah hideung hideung ieu di dieu ge nu hideung leumpangna mah biasa teu ngigir lain peda hideung sabab keuyeub mah manehna mah golput basa kamari jauh-jauh sabab hari keuyeub mah kahakanana cacing lain Gejir, naon sabab nu leumpangna ngigir nya euy. Heuh, eta sok ya kumaneh sok. Sabab dijalikeun. Sabab teu buka pamajikan. Aduh, naonnya. Pangda ngigir teh sabab naon tah? Dijalikeun sugan. Manehna mah resep selingkuh. Di dieu ge nu selingkuh hungkul teu ngaleligir leumpang. Nyala lempeng mah di dieu oge. Anjing teh naonnya euy. Sabab pangna leumpangna ngigir naon? Urang teu nyaho naon jawabanna. Taluk heuh. Aisyah boga pamajikan teu? Ya boga. Anak boga 8 anak oge. Boga kreditan, boga nya motor, nya radio boga kreditan. Loba biayaeun sakola, loba 8 anak teh biayaeun sakola. Tah eta we ku sia pikiran tong mikiran keuyeub. Naonan gerasa. Keuyeub wae di pikiran sia mah. Kawas nu teh hidang. Itu hidang sia mah. Jadi jawabanna teh naon teh? Oh, Aisyah boga budak teu boga, parabaneun heuh. Biayaeun heuh, eta we pikiran tong mikiran keuyeub. Karaya lain. Pikiran lain-lain bisi gelongan. Kumaha maraban anak pemajikan anu biaya eta teh anu halal, hartana teh mikiran keuyeub. Lain-lain, suludog tinggal ieu. Lain-lain ya mah. Aduh anjing teh katipu euy. Sugan teh lain kadinya aing mah. Aing mah jangan kieu-kieu oge jenius. Lalamora tah sok urang tarujing hiji deui. Naon? Mending ahli sawarga, mending ahli neraka. Oh, pilih. Ya mending ahli sawarga tuh di sawarga mah geunah sia. Wah, mun di sawarga mah wah eueuh nabuh hirasan di ditu mah. Eueuh di ditu mah. Wah, sarenang di ditu mah sia ieu maneh naon? Uing mah lamun titah milih mana mending kene milih ahli sawarga mending ahli neraka mending ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Murtad sagelo Milih teh sia. geuning make jeung hayang milih mending kene jadi ahli neraka. Dan naon
dina engke gejeburna teh ka neraka aing mah moal panas. Nah naon? Apaan ahlina aing? Oh nya geus jadi ahlina mah naon-naon. Kayak gitu? Oh, sagala rupa ge ku ahlina mah moal. Jadi ahlina mah Gebrus ka neraka leumpang damang. rehare we jeung sini. Aya seuneu kitu wae. Nah digituan. Ahli aing. Ahli. Geus ahli mah da. Aduh, ajik dua aing katipu teh. Bales atuh sing aya karep we nya. Aduh, kadidu saja gitu euy. Samemeh perang leung ge aing modar sisirian heula meuh. Moal penasaran deui. Moal pana kasar deui. Moal ngaririwaan juga. Kadieu yang lain. Lainnya. Lah, saha itu dayak dagan leumpangna bari ngajing-jing kulanter peri. Naon ieu beungeutna jiga beureum kieu ye. Panon sipit beureum deui. Lain ada Hey. kata nu ngapangih sakitu we saya tahu. Sorry. Kayang aing teh lamun aing keur pelai di ditu tong loba gandeng anjing. Nya kudu saling ajenan atuh. Demi Allah aing kasinggung teu ngeuna aing jeger jago anjing. Makanya keur husu tadi Mabok jelema aya mabok ieu. ah geuning eta panonna ge kitu. Cing silih harga ratu ai sia nyanyi aing keur nginum ge jijing tadi. Tuh matak Demi Allah anjing lamun teu ningali bapa sia ku aing di podaran sia. ah da mah teu kitu atuh da mah teu di jarang. Cing silih hargaan anjing toleransi teh mana buktikeun di dieu euy. Toleransi lain tol Cileunyi anjing. Nya nu mabok mah ka mana we ngomongna teh. Keun bae. Ieu mah aing gerdring di ditu kereplay anjing raribut aya nu nyanyi aya nu kosidahan anjing. Demi Allah aing ieu jeger dago anjing. Teu sieun najan sia jangkung gede ge sok jeung aing najan deuk ka mana ge sok jeung aing tong molotot anjing. Sadar. Tahan emosi. Da jeung Naon si aing jadi ribut kieu ah? baraya sadar. Ngeungeuna hayang dibotol ku aing. Loba jelema nu geus korban ku aing anjing. Di antarana Nini aing tanu kahiji. Tuh, teu jauh-jauh. Ulah lalawaran ini aing harita nyarekan cenah sia tong mabok ditonjok pusek modar anjing. Tuh, nu dareukeut heula babat geunya. Demi Allah tong majem-majem jeung aing beben. ngaranna beben. Beben. Lain eta maneh teh nya ka naon eta teh? Demi Allah ieu topi miring bro. Dioplos? Nya eta dioplos mah teu asik atuh bro. Naik teh. Dioplosna jeung naon? Ah biasa nu murah jeung cuka jeung tauco. Eta we si eta mah. Demi Allah dikocokeun diinum langsung anjing nembak demi Allah bro. Teu kaambeu ku maneh. Ah anjing. Eta Bener bau pahangki. paham kambeun ge. Sakedeng dek ring heula. Lebar eta. Saeutik deui seteng deui bro. Nya kumaha maneh we? Itu si Haji tawaran. Sorry nya Ji. Nya ulah kasinggung ji. Ulah kasinggung heuh. Eta geus jadi ada. Demi Allah lain teu sopan hamba Ji. Ieu kagok seteng deui ngomong tuh anjing sia. Naon sia nyeungseurikeun setan? Lain aduh Lain nyeungseurikeun da beungeut aing mah geus kieu. pada kata emong untuk Tugan teh nyeungseurikeun Ji euy hampura. lain geus adat Demi Allah lain teu sopan hareupeun ente nya ji. Bisi hayang mamajolang ka dieu bro. Oh lah jolang. Sakedeng lain teu sopan nya Ji. Buka heula atuh. Nya mah nya diinung kieu da aya Oh, da tutupna. tutupna kudu. Nah
mah juga pistol buatan Cipacing, Bro. Ingat. Bener, topi miring buatan Cipacing, Bro. Nyariin teh. Ya gitu. Alaji aing tulungan ti cengklak. Paduli teuing sina modar ka dinya lah. Ulah kitu da kabaraya tulungan ji. Kitu-kitu ge sarua. Nuhunnya ji geus ditulungan urang kumaha. Teu geningnya. Bisa itu. Jadi curigi itu jelema teh kunaha? Ari taeun ogo saya eta mah. Sagedeng aya telepon heula. Da aya HP bisnis mena. Oh, da tara lepas bisnis mah. Mun pink kitu warnana. Najan aing preman ge hatena pink. Waduh, percaya. Nepi ka ngereket kitu euy. Engselna make engsel panto, bos. Ame kuat teh naon we. Ye urang deuk mencet heula HP ka babaturan urang nya sok. Doakeun nya jinya urang deuk mencet heula HP mudah-mudahan urang jeung salamet dunya. Jadi curigi si teu rek telepon ini sedih sia mah. Telepon hampurannya gini. Jika mereka ini perang. Aya preman ceurik betul hati. Selamat mencetna meureun. Mudah-mudahan orang minum mencet jeung salamet dunya. Di diunya nepi ka Sumedang. Arel mana we yang mau mabok ya. Menjarkeun teh tidunya nepi ka Sumedang. Duh. Awah. Hey. Ungu udah si tukul lagi. Siapa tarik-tarik di sana tangga haruda kumaha sia teh. Apa eta ge mau bencar. Halo, Bos. Iya jeung barudak, Bos. Ngaloro, Bos. Di kebun binatang, Bos. Di kebun binatang Taman Sari di dinya, Bos. Arara aya monyet uncal tinggal itu, Bos. Enar saka monyet urang enar. Lolobana mah monyet, Bos. Monyet menukar ngademu. Tuh tinggal monyet melobar, Bos, tuh. Sumpah, Bos. Teu apa? Napa? Naon teh, Bos? Jika sauna sip kieu ini. Oke, Bos. Oke. Teu masalah, Bos. Meri nu mana, Bos? Teu naon, Bos. Ndok peupeus sabare, Bos. Nu mana, Bos? Ini nu mana? Naon, Bos? Kudu Bos? Usaha. Saeutik, Bos. Kira-kira. Oke, Bos. Bos. Ada Bos? Da teu kadenge sarana, Bos. Bos. Belegu kita HP di luhur sia teh. Jauh. Coba nu mabok dah sia. Nu mabok nelpon kieu tah. Oke, tenang, Bos. Oke. Bos. Balaka Sundang, Bos. Naon balaka Sundang sih? Oke, Bos. Oke. Ayo. Telepon di si oke tadi. Urang ngajak bisa. Naon di jelema teh rupa-rupanya Batista
teu ganti ya kan. Mana Peri? Alah, mending alat gedai. Kunaon? Mending teu nyamper ka urang. Nya meni tega ka. Kunaon maneh teh? Gering. Ai batur Dari awak sawak awak rasa. karasa sakabeh Nu karasa naon wae? di antara Sawak awak anggota badan teh di nyeri. luhur nepi ka handap teh nyari Di antarana Sirah lieu. tina sirah lieu Irung ucur. ucur wae teh teh Sungut parai. lain Beteung mureng. Tuur nyorocon. keke anu kaliwat ah. aya nu kaliwat Oh, nanu kaliwat sih. Ceuk maneh anggota badan maneh karasa kabeh. sakabeh Nah tadi tina beuting jojokan tuur. luncat teh teh ngaluncatan teh teh Jadi luncat mah kumaha teh? eueuh ti ditu Eupan karasa sawak awak. Di antarana Sirah lieur. Irung ucur. ucur irung teh Sungut parai. parait Beteung mureng. mules tah geus beuteung. sok kadeh Tuur nyorocon. Menyang geus beuteung tuur. kaliwat atuh aya Oh iya si Ujang. si ujang Heuh eta kumaha? Ari bobogaan mah kieu tah. oh pahingan teh nyeri eta mah teu Bobogaan mana jangan keur lieur. teu kabawakeun gitu padeukeut di pamajikan kitu Mu eta mah jangan keur geuringnya teu keur kadepak sok kikituan. dekaop teh tempoan jeung kitu Sok atuh maneh geura diuk ka dinya. Dari nama rek diuk kurang oge. Nah atuh henteu. Kapan sirah lieur. Aduh. Irung ucur. Ucur, irung. Beteung mureng. nya Geus beuteung. Tuur nyorocon. nyarocon tuh Ari bobogaan mah kieu tah. gitu dah musik kena dipuji kudu di imah ge Di kantelan ember oge teh. Kaangkat Milih. baru kan bisi rek ngahibur deuk nyanyi naon teh. Tadi nama arek da baheula teh penyanyi dangdut tadi. nya sok pada Heuh sok atuh geura nyanyi. sok Tadi pada nama nyawe arek. Nah henteu. Kapan sirah lieur. Irung ucur. Sungut parait beteung mureng. Tuur nyorocon. Mau nanya mana? Ji, ji Naon? mau nanya ke? protes mau aji Ari bobogaan maneh kumaha? Tak gitu tuh nanyakeun. ah tuh kudu aya karep Ari bobogaan mah kieu tah jita. tak itu ji turutan Nu maneh mah kieu. Heuh. ya anu haji Nu urang mah kieu. paingan pamajikan minta diserah Para olahraga mana mah ji. Geura diuk kayaknya ka tukang. Nyeta urang teh nama rek diuk tadi. nya nah Heuh sok atuh. Dengan sirah lieur. Irung nyerucut. Puntu ompong kulit hideung. Sok nyanyi nama nyanyi. Bisa lagu Ayu Ting Ting. nya ta eta naon Bisa. ayo komen disawer Kemana ku harus mencari kemana kekasih tercinta tak tahu rimbanya aku sudah tak tahan lagi. Aduh. aduh Kunaon aduh? Sirah lieur irung Geus anjing. Mana wae sia teh. Hat sararumpul heula eta. Lah. Kumpul. Mangga Gusti ngantosan komando abdi Gusti.
nungguan heula cik nungguan takara perang banget Ari kacang kacang asin asin nama abah dalang jah mutar Karawang diaruyahan abisin abisin Bapak Caca Estesi mewah ibu isirna padu dua kacang wae roai wae kacang turus jan daunan tacan wae moal wae sugana tulus lala unang Papa nakiang rajitakang irahaman jadi loman mun bisa man biara letang Pinastima salamat diri tebenang mau tebenang diurang sawang ari tebenang mau benjok tebenang